Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang para sahabat-sahabat anu tarbih. Ayo urang nyempetkeun waktu urang ngaderes hanca urang anu biasa nyaeta kitab Jurumiyah supaya ulah harilap deui. Takamari kakara oge beres ngajelaskeun bab kalam. Cek kamari al kalamu ari kalam eta huwa ieu kalam. Eueuh deui. Al kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al lafzul lapad al murakkabu anu kasusun-susun al mufidu anu mere paedah bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Tacek kamari takrib kalam teh ma ijtama'a fihi quyudul arba'ah. Ari ngaran kalam teh perkara anu kumpul dina eta perkara pirang-pirang kayid anu opat. Ari kayid nu opat nu kahiji lapad, nu kadua murakkab, nu katilu mufid, nu kaopat wado. Contoh saperti jaa geus datang saha jaidun jaid. Jaa geus datang saha jaidun jaid. Ta ieu jaa jaidun disebut kalam cek ilmu nahwu. Sabab jaa jaidun ieu teh perkara ucapan anu kumpul dina eta ucapan teh kayid anu opat. Hiji lapad, dua murakkab, tilu mufid, opat wado. Jaa jaidun ieu teh lapad jaa jaidun. Sabab jaa jaidun sora anu ngurung kana sawarehna huruf hijaiyah. Aya jim, aya alif, aya hamzah, aya zai, aya ya, aya dal. Jaa jaidun lapad. Jaa jaidun ieu teh murakkab. Sabab perkara anu kasusun tina dua kalimah. Jaa sakalimah, jaidun sakalimah. Jaa jaidun dua kalimah. Jaa jaidun kasusun tina dua kalimah, berarti jaa jaidun teh murakkab. Jaa jaidun ieu teh mufid. Sabab mere paedah teu kaasupan harap syarat teu kakeunaan ku kata lamun. Jaa jaidun ieu teh wado. Sabab dimaksud nyaritana nyebutkeun jaa jaidun. Ta ieu jaa jaidun lapad murakkab mufid wado kumpul kayid anu opat. Jaa jaidun ieu disebut kalam. Aya deui kalim. Ari kalim mah perkara anu kasusun tina tilu kalimah. Rek mere paedah, rek teu mere paedah. Seperti contoh
in koma Zaidun. In koma lamunantung saha Zaidun Zaid. Taya in koma Zaidun kasusun tina 3 kalimah. Hiji kalimah in, 2 kalimah koma, 3 kalimah Zaidun. Sakur perkara nu kasusun tina 3 kalimah eta disebut kalim. Jadi ngaran kalimah matarokaba min salasi kalimatin pa aksaro. Sakur perkara anu kasusun tina 3 kalimah eta disebut kalim. Telat kapurna beak euy. Berarti kieu meureun ya. Hiji aya kalam. Ari kalam mah ma ijtama'a. Ma ijtama'a fihi quyudul arba'ah. Taya disebut kalam. Perkara anu kumpul dina eta perkara pirang-pirang kayid anu opat. Ari kayid nu opat teh lafaz, murokab, mufid, wadu. Contoh koma Zaidun. Koma geus nangtung saha Zaidun Zaid. Ta ieu koma Zaidun disebut kalam sabab kumpul kayid nu opat. Koma Zaidun lapad, koma Zaidun murokab, koma Zaidun mufid, koma Zaidun wado. Berarti koma Zaidun teh kalam. Aya deui kalim. Tari kalim mah matarokaba min salasi kalimatin pa aksaro. Perkara anu kasusun tina 3 kalimah atawa leuwih loba. Rek mere paedah, rek teu mere paedah. Pokona mah kasusun tina 3 kalimah. Contoh, in koma Zaidun. In koma lamun nangtung saha Zaidun Zaid. Ta in koma Zaidun kasusun tina 3 kalimah. Aya kalimah in, kalimah harap syarat. Aya kalimah koma, kalimah fi'il. Aya Zaidun, kalimah isim. Berarti in koma Zaidun kasusun tina 3 kalimah. Taya disebut kalim. Terus ngerti menanya. Mun teu ngarti taroskeun wae. Terus kapurna beak. Ayeuna terkadang sok kumpul dina hiji kalimah nya kalam nya kalim. Jeung terkadang sok pisah dina hiji kalimah kalam jeung kalim. Berarti aya contoh kalam jaba kalim. Aya kalam wungkul, aya kalim wungkul.
contohnya kalam nya kalim. Doroba geus neunggel saha Jaidun Jaid Amron ka Umar. Doroba geus neunggel saha Jaidun Jaid Amron ka Umar. Ta ieu doroba Jaidun Amron kalam sabab lapad murokab mufid jeung wado. Doroba Jaidun Amron ieu kalim sabab kasusun tina 3 kalimah. Aya doroba, aya Jaidun, aya Amron. Berarti doroba Jaidun Amron nya kalam nya kalim. Contoh kalam wungkul. Jaa geus datang saha Bakrun Mang Bakar. Jaa Bakrun geus datang saha Bakrun Mang Bakar. Ta ieu jaa Bakrun disebut kalam sabab kumpul kayid nu 4. Jaa Bakrun ieu teh lapad, jaa Bakrun ieu teh murokab, jaa Bakrun ieu teh mufid, jaa Bakrun ieu teh wado. Berarti jaa Bakrun kalam tapi lain kalim. Aya kalim wungkul in koma Jaidun. In koma lamun nangtung saha Jaidun Jaid. Ta ieu in koma Jaidun kalim sabab kasusun tina 3 kalimah. Aya kalimah in, aya kalimah koma, aya kalimah Jaidun. Berarti in koma Jaidun ieu teh kalim ngan lain kalam sabab teu mufid. Kaasupan harap syarat nyaeta harap in anu hartina teh lamun teu mufid. Sabab can aya jawaban. Sabab harap syarat mah butuh kana jawab. Berarti kalimah nu teu mufid mah kalimah nu kaasupan ku harap syarat, ku kaasupan ku in. Ini gampang heula. Berarti in koma Jaidun ieu kalim sabab kasusun tina 3 kalimah. In kalimah harap, koma kalimah fiil, Jaidun kalimah isim. Ngan ieu in koma Jaidun lain kalam sabab eueuh salah sahiji tina kayid nu 4. In koma Jaidun lapad, in koma Jaidun murokab, in koma Jaidun teu mufid. Sabab kaasupan harap syarat aya lamun. Berarti ieu gugur tina syarat tina ta'rif kalam. Berarti in koma Jaidun ieu kalim lain kalam. Tuluy lah. Wa aksamuhu jeung ari babagian kalam eta salah satun tilu ismun tegesna isim. Wa fi'lun jeung fi'il, wa harpun jeung harap. Jaa anu datang ieu harap limakna kana makna. Tadina ieu kalam, dina ieu pembahasan wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harpun jaa limakna. Ieu marek ngajelaskeun kalimah teh aya 3 sakumaha nu ti heula dibejakeun. Isabada urang nyaho ta'rif kalam, sabada urang nyaho ngaran kalim, ta urang bakal tumandang ayeuna rek ngawawuhan kalimah. Cek musonib wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harpun jaa limakna.
Ari lobana kalimah aya 3, hiji kalimah isim, 2 kalimah fiil, 3 kalimah harap. Berarti ngajelaskeun kalimah. Kalimah teh aya 3, aya wa aksamuhu salah satun ismun aya kalimah isim, wa fi'lun kalimah fi'il, wa harfun ja'a limakna kalimah harap. Nah, di kalimah teh isim, fi'il, harap. Pun heula sakitu heula saeutik-saeutik. Dibalik deui. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limakna. Al-kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al-lafzul lapad al-murakkabu anu kasusun-susun al-mufidu anu mere paedah bil wad'i kalawan diseja. Wa aksamuhu jeung ari babagian kalam eta salah satun 3 ismun tegesna isim, wa fi'lun jeung fi'il, wa harfun jeung harap jaa anu datang ieu harap limakna kana makna. Ari ngaran kalam nyaeta ma ijtama'a fihi quyudul arba'ah. Hartina perkara anu kumpul dina eta perkara pirang-pirang kayid anu 4. Ari rupana kayid anu 4 nu kahiji lapad, nu kadua murakkab, nu katilu mufid, nu kaopat wado. Ari ngaran lapad nyaeta asautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Hartina sora anu ngurung kana sawarehna huruf hijaiyah. Saperti contoh lapad jaidun. Ta eta lapad jaidun teh lamun diucapkeun eta kaluar sora. Tur eta sora ngurung kana sawarehna huruf hijaiyah. Sabab dina jaidun eta aya huruf zai, aya huruf ya, aya huruf dal. Berarti eta jaidun teh lapad. Ari ngaran murakkab nyaeta ma tarokaba min kalimataini pa aksaro. Hartina perkara anu kasusun-susun tina 2 kalimah atawa leuwih loba tina 2. Saperti 3, saperti 4, 5 jeung kaituna. Contona saperti lapad jaa jaidun. Ta eta lapad jaa jaidun eta teh murakkab sabab kasusun tina 2 kalimah. Hiji kalimah jaa, 2 kalimah jaidun. Eta jaa disebut kalimah fi'il, jaidun disebut kalimah isim. Ari ngaran mufid nyaeta kullu ma afada faidatan tamatan bihaitsu yahsunu sukutu alaiha minal mutakalimi wasami'i. Artina sakur-sakur perkara anu mere paedah kalawan paedah anu sampurna. Kusakira-kira jalma anu ngomong teu kudu ngabalikan deui kana eta omonganana. Jeung jalma anu ngadenge teu kudu nanyakeun deui kana eta omongan. Saperti contoh koma jaidun. Ta eta lapad koma jaidun teh mufid sabab teu kaasupan harap syarat. Ai ngaran wado nyaeta jalul labdi dalilan alal makna. Ngajadikeun lapad anu nuduhkeun kana makna. Saperti contoh jaidun ta eta lapad jaidun teh nuduhkeun kana dat anu dingaranan jaid ka jalma nu dingaranan jaid. Bari jalma anu nyarita kana eta ucapan teh dimaksud ta eta ngaran wado. Terkadang sok kumpul antara kalam jeung kalim dina hiji contoh.
Ari ngaran kalim nyaeta matarokaba min kalima min salasi kalimatin paaksaro. Sakur-sakur perkara anu kasusun tina 3 kalimah rek mere paedah atawa teu mere paedah. Contohna saperti lapad in koma jaidun eta in koma jaidun teh kalim sabab kasusun tina 3 kalimah. Ngan eta in koma jaidun lain kalam sabab gugur tina kayid nu opat nyaeta lan teu mufid. Jeung terkadang ayeuna kalam jeung kalim sok ngahiji dina hiji contoh saperti doroba jaidun amron. Eta doroba jaidun amron teh kasusun tina 3 kalimah berarti eta teh kalim. Doroba jaidun amron eta teh kalam sabab kumpul kayid nu opad aya lapad aya murokab aya mufid aya wado. Jeung terkadang kalam sok pisah tina kalim. Kalam wungkul tapi kalam tapi lain kalim. Contoh koma jaidun eta koma jaidun disebut kalam sabab kumpul kayid nu opat ngan eta koma jaidun lain kalim sabab teu kasusun tina 3 kalimah. Sabada urang nyaho kalam jeung kalim ayeuna rek tumandang nganyahokeun kalimah. Ari kalimah eta aya 3 hiji kalimah isim 2 kalimah fiil 3 kalimah harap. Wallahu a'lam bishawab.